Assalamualaikum wilujeng siang barayager. Tak ieu aya pertarusan deui ti Aepan perihal nyukuran lepas sapi cenah. Kalaresan ieu aya contona ieu dua. Mana? Tah ieu. Ieu mau lepas sapihan ieu teh duanana teh. Teu acan dicukuran ieu gitu. Masih keneh bulu geuleuh. Jadi minimal nyukuran lepas sapi teh di umur 7 bulan lah. 7 bulan namanya di cukuran sadayana dibotakeun. Oh berarti can 7 bulan mah tong dicukuran gitu. Apa tiriseun keneh. Oh. Ayeuna mah Atuh jadi jabrig. nya teu nanaon. Oh, Ayeuna iya. mah rutinan perawatan petet mah ieu weh tah. Ngabutrik tanduk, ngebersihan banget. Terus di mandian. Oh, kayak 7 bulan cukuran bisanya. 7 bulan namanya diibakan gitu. Ieu ge tos teu kuat hayang ngaibakan jeung Pak Haji Wawan teh ya. Geus teu kiat cenah. Ya, Tapi teu da geura ibah. acan tiasa. Mun di mandian saacan sapih kumaha tah? Bisi rawan gering. Oh, penyakit. Oh, rawan keneh. Oh, gitu. Ayeuna mah nu bogana we mani. Doman. Tah, hari ieu. Ieu mah ieu tandukna ge opat. Oh, eta tah. Tandukna ge opat ieu mah. Keun Keun bae nu lah. gaduh ieu mah nu gaduh mawat di kandang ieu teh. Oh, iya. Icon. Icon dia mah. Karena si Rambo. Rambo. Si Rambo. Aya eta mana eta si ieu Si saha? Boy. Oh, si Boy. Boy. Itu Ieu si Bagja. Nah, tah ieu unik ieu nah di ngaranan si Bagja ieu. naha tah? Jadi salila ngingu diinguan Heeh. Bapak ieu lain. Oh, Iya. anu Pak Haji. Oh, nu Pak Haji. ieu teh ieu. Nya. Jadi Kumaha tah? baheula teh kana hayam, Ah, kana manuk. Ku istrina teh teu didukung. Malahan oh. meuli manuk mahal-mahal cenah. Duit sorangan gitu. Nya teuing aya di sana mah. Tah datang ka imah manuk teh jual eueuh weh gitu. Ternyata dilepaskeun ku pamajikanna. Da karunya di kurungan wae meureunnya. Oh, jeung hoream we marapan. Tah ari doma mah saurna teh didukung ku pun bojona teh. Oh iya si Bagja teh Si gitu. Bagja teh matak di aranan si Bagja gitu. Karek ayeuna gitu didukung gitunya. Oh, karek ayeuna berarti hobina pas cenah kitu saur pun bojona teh. Matakan tong ragu-ragu minggu doma pamirsa. Didukung ku pamajikan oge nya. Heeh. Tegal manggung bilih aya nu peryogi doma ka dieu. Nah. Kacil aku. Pilarian kandang Pak Epen. Oh iya iya. Kan aya ngaranna mah. Heeh, oke lah. Keur dipikirkeun keneh. Atur nuhun. Mangga. Sana. Ya. Insya Allah Sambung deui. disambung sareng dijawab pami aya nu naros-naros. Tapi dijawabnya nya sapemahaman abdi-abdi di kandang gitu tah. Siap. Atur nuhun. Assalamualaikum.